Emut zaman kapungkur zaman pajajaran purba zaman pajajaran purba ting haragong iyong miong sancang miong kumbang miong loe rerendengan panisan banaspati pananoban gandarawa panyicingan jin siluman meratakan abdi mah sok sesah deui gamparan ku kituna teu aya bobot pangayon tekan tepayaan babari mahlah tobat juragan anggesan sautang saeutik bendung taya pisan duh timbangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ka sadayana kaum dangu hormateun simkuring. Pangdeui dina acara dongeng Sunda Kiwari. Lajengkeun novel anu judulna Nu Kaul Lagu Kalewan karyana RHF Atanapi Rahmatullah Ading Apan. Simkuring pun Alperinaldi ya nabaladah deui besi novel anu saparantos kapengker ka tunda. Saking katacana simkuring deda ageng sing hapunten pilih aya kalepatan dina nyanggakeun ieu dongeng jalaran masih diajar teu sapagodos sareng kahoyong kadang wargi sadaya. Kumaha lajengnna ieu cariyos anu katunda dina waktos kapengker parantos di bedar tehna dina iungan aya anu nuju kaul dina
lagu Kaleon anu matak matahokeun kangge sadayana anu nuju ngaderes oge anu nuju ngupingkeun deresan ieu tembang Sunda. Kumaha lajengna carios sumangga urang dangukeun ku sadayana. Saenyana ti lebah ngahuluanana keneh ku sora kacapi anu siga haharewosan. Kaleon mah geus beda siak. Nu kacita teh kajumlengna cai leuwih semu hejo bakat ku jero tanpa jujugan. Merenah mun suwargina Raden Nip Inohong mamaos ngaharibkeun kecap kaleon kana kaliuhan. Ajarkeun teh didinya asal kecap. Liuh-liuh cai leuwih anu pernahna dinu singkur. Arang kasaba ku jalma nu matak galindeng kaleon mah kudu manjing ka dinya. Geuman sari-sari sanget malah nepi ka nuturkeun lagu kaleon mah teu sagawayah harasaan. Teu wasa bari cari weurah inggis ti deuha. Duka da kitu galindeng kaleon anu bener mah. Sok beda muridingna kana punduh. Da siga nu kawisaya atuh basa mangkatna nu kaul numbuh hulu kaleon. Siga nu mayat teu ngejat mimitina lemes sari-sari ngagrentes tuluy ngabedasan tapi tukuh dina latar uludruk lemes. Nah tega-tega teuing teu sangka aya ras-rasan. Kakejet hayang nenjo jirimna nu kaul hayang ningal ulatna. Sabab siga nu asa-asa kedalna padalisan ka hiji kaleon. Siga nu lalungse ceuk tadi ge awalna mah siga ngagrentes. Lebah nuntungkeun ing dina teuing oge memeh medot siga nu dikenyet lalaunan. Tapi barang mancat kana padalisan kadua reh bae cai leuwih anu ngajumbleng teh siga nu aya ulekan handapkeun beungeut leuwih. Anu tadi teu katangen siga nu ngaborolo lebah teu sangka. Tapi ngaleot semi di aplen lebah tak jeung ieu. Disarenghapkeun nu di aplen teh paingan bangun ngawahan dina madakeun padalisan awal. Maksudna medot teh keur nyusun tanaga bangunan. Keur mawa padalisan kadua dina sarenghapan. Can galipur ka nyeri nu kadua leotan kembar eta ribel teh kana misahkeun kecap ras jeung rasan. Ras nu kahiji siga salse panjang meusan siga nu rek ngarandeg tapi bari tanpa gegandetan ditumbuhkeun ku ing hakra. Memeh ngagolerkeun engangsan tungtung padalisan digolerkeun san. Henteu digolosorkeun nu matak ceuk tadi ge asa dibobodo sugan teh geus beakeun tanaga. Abong abdi nu bodoh siga nu nekad dina lebah padalisan katilu mah siga nu kapalang geus ngageri lain ngageri eta ngandala ngagolerkeun anak ngangda dina kecap bodoh sarua leotanana mah jeung nu tadi tapi lebah padalisan katilu mah maka aya sari diteueulkeun siga nu sinis ceuk basa asing. Teu gaduh pikirang kepan. Da asa lain tembang dina padalisan eta mah. Padalisan kaopat. Tapi ngaboleh diri sorangan pedah sabongbrong asalna sagembleng teuing percaya
horeng rumasa kuring ge asa dikakaya ku kaleon kuno kaweul tapi henteu ari kasiksa kawa sepuh nu gigireun mah. Puncak namah dinamadakeun lebah nu kaweul ngagolerkeun dua ngang pamungkas gencang dina padalisan wekasan diri nu gencang. Eta kubari ngarahuh medalkeun ngang panungtung rahuh nu siga capetea pisiga nu longsong sanggeus mudalkeun rasa jeung ciptana. Tah lebah dinya asa aya nu neuleutkeun kana dada lebah siga ngebobodon nu badakeun kaleon. Basa nu nembang siga nu rek geusan alatan tuna tanaga. Tapi kosora nu jiga sahayuna tanpa tangan pangawasa dua ngang pamungkas teh maneh siga rineh pisan digolerkeun lain wungkul dina pangrungu tapi ieu dina lebah keteg jajantung siga nahnai ngagolerna. Dua ngang pamungkas teh hayang mah bisa ngagambarkeun teh siga sacerewelena nu aya dina hate sagemlengna nu karasa. Tapi karasa miskin ku kecap sadukdek sarundek neangan kalimah nu meureun. Lebah dinya deui lebah nu kaweul mamaosna ngagolerkeun dua ngang pamungkas eta ngalebat asa-asa dina hate teh. Sora saha ieu? Asa-asa kungsi manggih tapi iraha jeung di mana? Nah, di Sukabumi itu pedah gaung gentemna sarta amis tiis reueusna asa sacerewelena udalan Cianjur dina lafal nu ngalisankeun rumpaka deui nu pasti Cianjuran sabab ari lafal papantunan mah sama ageman Cianjur. Pasehatna dina rumpaka papantunan jeung rancag henteu sarua. Pantunan mah boga patokan pribadi, patokan nu henteu bisa dibaca, diukur bisa dirasakeun. Lebah tetelanana nyebut A atawa O henteu bisa disaruakeun jeung pasehatna nu ngawi. Henteu A pisan atawa O pisan. Tapi moal pahili ageman maneh milik orang Cianjur. Orang pagelaran eta mah. Bakat geus ngalemah. Tapi teu kungsi aya carita yen lamun hayang bener lisan kecap dina papantunan wayahna kudu ngumbara heula ka Cianjur. Kudu nginum cai Cianjur heula cenah. Atawa basa ka Garut gitu. Pada ari sora deudeuh, sora heman jeung inghakna mah atawa golosor lebah madakeun padalisan asa ceples anggoan ibu saodah. Jadi meureun Bandung gapuranana. Lebah ngabebeutkeun deui. Nu moal kapalingan. Yen ceples bedalan ibu saodah. Sebab eta mah ngabebeutkeun leotan. Benang disebutkeun paten kagungan ibu saodah. Di lebah dinya ongkoh deui ciri-ciri lagu ibu saodah. Nanggap ting kalebata ingetan eta tepi ka asa tinggaleun ku sora anu keur kaweul nu keur ngagalindeng budak ceurik dina lagu panambihna handeueul teu ka Bandungan mangkat
ingat-ingat kabagian pemanis lebah lisan kaopat leuwih ngageri. Aduh Gusti nu ngamurbeng bumi alam leuwih diapal kuring kana rumpak ka eta nu sok diparake ngahaleuangna sok dihaleuangkeun panambih budak ceurik tapi dihaleuangkeun ku nu keur kaul ieu mah ani asa nyerese kana hati ani asa kaanteur ngageri anu ditumbuk ku rasa sari aral naha asa seseepan nyiksa teh daya sudan soran nu asana ngoncrang lebah dinya semu ditahan siga nu ditinggalkeun dipengkek dina dadana siga nu asa wani henteu aral subaha paina nu kagungan paksa eta oge kedal soteh maka tugas dekat tahan itu pandena medal sora lebah dinya balaka bae tepati kabandungan gelikna suling dina gelenyuk mah kabengbat sora ting kalebatna jeung pipikiran nu kumacacang asa-asakan nagalindeng soratna asa-asakana leueurna eur-eur asa-asakana panghayatan nu sakitu anteb teleb lamun aya nu nengetan tangtungna harita baris katangen yen kerung tarang kuring teh saperti inung leungeun jeung jajangkung leungeun katuhu ngadeukeutkeun kana palipisan duana siga peta nu riet mencet sirah ku sorangan bakat ku keyeng hayang geura kokoreh asa-asa teh kunaon abdi disiksa padahal teu gaduh dosa soran nu kaul teh nu boga lenyu tetep masih dina galindeng nu teu gembleng aya nu disedem luhureun dada handapeun ti koro duka lebah mana nah atuh dina lebah sora duh pangeran dina padalisan memeh pamungkas ngagalindeng teh bareng jeung kaluarna renghap malah didinya dina renghapna sora teh medalkeun nepi ka heasna teh estuning rahuh sajalantrah rahuh nu siga diumbar luluasana nganterkeun karumasaan nu tanpa wates wangen neda ampun ka alkoholik istighfar pedah cucungah aral subaha payuneuna lisan nu kawasa hampura aral subaha ini siga make aweuhan seperti umumna dina rekaman ku para bot elektron tapi sidik ieu mah saujratna aweuhan tina karumasaan nu sahinasna nu arang kabandungan bari daria sigana bakal nyebutkeun kaleuwih mun kuring ngagambarkeun sos sepuh anu calik gigireun kareret semu aya gembleng dina kongkolak basa leungit pisan sora nu mandakeun basa anjeunna ngarahuh nyebutkeun ya Allah make aya nu maseuhan dina damis nu tadi ngaburengkeung warna bobodah socana sidik aja henteu dipencrong tapi katembong da barang emuteun anjeunna buru-buru nyandak salempai diusapkeun lalaunan nu kabaseuhan nu ngagolosor dina socana cisoca jempe kabeh oge sajongjongan bari kacapi eureun teh jempe aya sora nu kakuping pantesna sararea oge kitu peta reh tungkul sararea bari ngatur eungapanana anu tadi katahan anu tadi teu karenghapkeun
kakara sarerea oge inget ieu nu nembang sakit mata giungna teh ngan ukur nu kaweul barang kadenge sora nu nyarita sakit tu taya sanes tada tawakuf pilih ngaganggu acara ieu oge wireh kapaksa kumawantun maneh dumeh ieu pun bibi keukeuh maksa sidik eta teh sora nu tadi kaweul teh kakara harita aya deui sora kadenge jiga bareng ngamimitianana tinggal rendeng tepuguh wujud leunjeuran kecapna lain sora nu nyarita rereana mah sora nu ngarahu kakara harita dina riungan kuring ditepas oge aya nu nyoba-nyoba nenjok ka jero imah hayang ninggal jirim nu boga sora kuring ge hayang namahna taku hayang nolol tina panto tapi teu wasa isin meureun mun maksakeun nolol teh kudu ngaliwatan dua sepuh nu cari gigireun panto teh dina mah sugan atuh gancang kajawab asa-asa dina hate ari breh nempo jirim nama tapi henteu laksana kapegat ku rasa era duka cek kuring ge kuring kagendam ku sora nu kaweul tadi rasaan terus mah nembang teh asa camplang asa henteu sari disabarang pindah kana rara sorog oge padahal nu tarembang nu tadi keneh rempeg henteu kacoceng iwal nu tas kaweul henteu kadenge deui milu soratna pantesna mah geus eueuh gigireun kacapi bada anduk-anduk jigana terus ngereles di papantes kitu pedah tadi basarek mitembeyan mangkat sorog kadenge aya nu nyarita ih nah make angkat sanes diteraskeun mamaos teh bangunna mah numun tangan sangkan nu tas kaul ulah waka ingkah para wargi sadayana rupina dongeng dina carios nu kaweul lagu kaleon urang cekapkeun heula dugi ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang lajengkeun deui dina leunjeuran carios salajengna hapunten dina samudaya ningkatuna kalepatan dina simkuring nyanggakeun ieu carios mugia tiasa janten panglipur kalbu pambeurah manah kangge wargi-wargi sadayana mugi kamabhum jalaran simkuring masih kena diajar upami aya sanis kara nu kirang nyugemakeun sumangga tiasa dihaturanan diserat dina kolom chat tong hilap di like subscribe oge di share tangtosna nyuhunkeun komen dina kakirangan simkuring nyanggakeun ieu carios sakitu di simkuring pun Alvin Rinaldi da tawakuf tada amit mundur amit ungkur permios sanes desono amitan sanes bosenan adios amigos parantos permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.